Assalamualaikum Bapak. Punten abdi bade tumaros sahubung jeung fotokopian ieu. Nya maksana kumaha nih? Budaya naon? Maksudna abdi bade ngawawancara tugas bahasa Sunda. Oh, mangga. Mohon motivasi awal Bapak pikeun dagang. Oh, kumargi kabutuhan. Kumargi nih. Nah, keluarga Bapak ngedukung keputusan Bapak pikeun dagang. Oh, barangkali kan keluarga mah. Tiap keluarga. Sabaraha hasil Bapak tina warung fotokopian dina waktu sabulan? Oh, teu tangtos penghasilan mah. Kadang nih saya ayan, pamit izin kabar gitu nih. Produk naon wae anu ku Bapak dijual? Oh, serupaning ieu nih bapen, buku, peralatan sapalaan nih kanggo berangkat. Nuhun. Kita terus sabaraha Bapak kumawane fotokopian? Di enjing kita bugenep, kita salapan. Mau kami belanja barang-barangnya sok kumaha? Oh, anu ngintunan nih. Kadang tina online, kadang anu ngintunan, kadang meser ka pasar nih gitu. Sakitu wae di sim kuring sareng rencangan abdi, tos masahan hatur nuhun tos masahan Bapak. Punten tos ngawagel. Nah, nih. Sakitu wae hatur nuhun Bapak, hatur Si nuhun. manfaat ilmunya. Ya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam.